Anta syamsun, anta badrun. Wajib dialajar ngaji ngan ulah yang kapuji, lahir batin cenah hiji, pan Allah parantos janji. Allah bakal maparinan kajal anu ariman, umat Nabi akhir zaman, di akhirat pasti aman. Gerapek aji ilmuna, pek taroskeun ka ahlina, tong isin dulur datangna, ke pasti aya hasilna. Dosa lamun teu diajar, eta jalma pasti sasar, bakal leungit sifat sabar, sangsara di alam mahsyar. Nyiar ilmu diwajibkeun, ku Rasul diparentahkeun, anu bakal nyalametkeun, pek diajarna sing leukeun. Nya eta ilmu agama nu disebarkeun ulama, pikeun sadayana jalma nu hayang hirup sampurna. Mumpung aya kasempatan kanggo milarian jalan, pilari ridho pangeran, ulah ngan jadi alasan. Abdi ukur ngawartosan kasadaya insan-insan, sabab ajal teh ngantosan, di dunya ukur ngasaan. Geura pilari ilmuna anu aya manfaatna, ulangan ukur capena, teu aya buruhanana. Ari ilmu nu manfaat, eta karaosna nikmat, ku pada jalma dihormat, kalayan jadi syafaat. Sabab jalma sadayana teu aya nu sampurna, seueur kakiranganana, ngantong liren milarina. Di
diajar ilmu tauhid sing apa tong elat lid ngara teka bawa palit ilmu fikih nasing mufid ari tauhid ka Gusti Allah simpan jero ati yakin asieun ku Gusti dihirup dugi ka mati ngarasa hirup diatur senang sehat fakir uzur dihirup dugi dikubur ku Allah nu Rabbul Ghafur ulah luntur ka ibunan ulah gedag ka anginan ulah laas ka hujanan percaya kanu kagungan sadayana gekti Gusti Allah anu gaduh pasti nu ngatur hirup jeung mati tekadkeun di jero ati